Urang tara ngaji, urang istighfar di imah batur mah istighfar di majlis taklim Al Hidayah. Urang tara ngaji, rek minta meuli baju ka salaki. Tong meuli baju wae. Abis yeun aku salaki dibentak wae. Urang mah tara ngaji, urang mah istighfar we di imah. Astagfirullah, loba bayareun astagfirullah. Loba nu nage astag berang bangku riling sore kiri ditan rumah tangga pusing jeung pusing isuk bang emok berang bangku riling sore kiri ditan rumah tangga pusing jeung pusing. Aya nu kitu aya anu sok tempel koyo we meni genep di dieu. Lamun giliran ditagih cek orang naik nyumputnya eta mah jigana si dakemnya eta mah sinetron Cipiah nya. Ya Allah tuh udah menimasi keneh wae di pajatennya budurahnya aya wae nu sok ieu. Aku berjanji janjina sabah lamun urang teu bisa mayar hutang Bang Emok urang marek ngajual imah bulurah. Imah bulurah dijual. Tas sadar istighfar tong emok setelah ceramah sama Umi Yoyo nya sabaraha puluh kali ka pajaten emok keneh wae aya keneh gas tong emok lunasan arek ngobe kumaha mun dilunasan ke munggah moal kaboli entog. Bajoyo mah ceramahna teh sok emok-emokan we manehna ngeunaheun sajam dibayar bara juta. Ai urang mah pararusing jara rengkel tai kucing sing perengkel. Weh, sadar. Emok tetap haram. Emok tetap haram, kita jauhi perbuatan yang riba yang haram. Tos sujud ke Allah jam 8 pagi sampai jam 9. Salat duha 6 sampai 12 rakaat. Salat duha, Masya Allah. Biasa sholat duha 2 rakaat mah mentak rezekina 2 liter mentakan ge nya duhana 6 sampai 12 rakaat. Ya Allah, rezeki yang jauh engkau dekatkan, rezeki yang sedikit engkau banyakkan, rezeki yang dari langit engkau keluarkan ya Allah, rezeki bawah tanah engkau keluarkan. Usali Yuma salaki mangkat ke kebon, salaki mangkat ke sawah, ke warung meuli rinso 2 nyabu 2000 ngobrol 2 jam. Ojo eta tetangga urang teh kan umroh. Oh nya meureun manehna mah menang warisan. Oh nya urang sebel ka tetangga eta teh sebel. Aya nu sok kitu aya. Astagfirullahaladzim. Erika insyaallah mudah-mudahan jangan pernah membuat aib orang lain. Betul? Aib sendiri ge dosa sorangan ge loba kacida-cida. Betul? Tos maka insyaallah jangan banyak gibah akan menjadi malapetaka dalam kehidupan insya Allah. Bu ibu muni oi kah gitu oi kah gitu aya disauran ku ustazah teh ibu oh gitu lah oi bu Bu, di mana-mana ibu seragam. Yang tidak pakai seragam, insya Allah mudah-mudahan berkah ya Bu. Yang penting baju kita bersih dipakai di pengajian. Anu seragam ibu-ibu di mana-mana kayak komo alamun abdi ceramah di Indramayu. Saya ceramah di Cirebon subhanallah dengan seragam batik Cirebon yang luar biasa. Da ibu-ibu mah tos biasa. Merah, kuning, hijau banyak di lemari. Rek ngabesan ganti, rek rajaban ganti, ngiridit telunas-lunas. Gitu ibu-ibu mah di mana-mana ke seragam. Tapi mudah-mudahan bukan seragam bajunya, seragam hatinya, kebersamaan Babakan Karawang Pajaten semoga menjadi yang berkah. Amin. Laras kewajiban salaki bu bejakeun ka salaki genep bulan sakali salaki makian ka ibu osok ibu orang Pajaten dibawa ka Tanah Abang genep bulan sakali ka Mangga 2 butiknya Baragus osok ka Pasar Dengklok osok
ka pasar Cibuaya upan kreditan eta dina buku di Mapapalang ini teu kaur ngahuap kedeung deui Bu assalamualaikum kedeung deui Bu assalamualaikum ceuk salaki aing teu kaur ngahuap siam loba kreditan amat sih itulah ibu-ibu. Oh alhamdulillah tos alhamdulillah 3 poin. Yang pertama jangan tinggalkan sholat, nu kadua jangan berbuat yang ketiga hindari riba. Awas tos anu entos mantos da urang geus istighfar, mudah-mudahan istighfar di bulan Rajab, umur kita sampai ke bulan Syakban, umur kita sampai ke bulan suci Ramadan, dan umur kita sampai ke Idul Fitri saling memaafkan. Alhamdulillah. Tadi karidoan anak aya dina karidoan indung bapak ridallahi fi ridal waliden syutullahi fi suhtil waliden, tapi ridona pamajikan aya di salaki. Awas ngaji memakai hijab, make blush on, make lipstick, awas. Pulang sekarang ibu-ibu balik ayeuna lamun hayang morolok dosana uwi salaki aya dipanto cium kening salaki. Wah mama tumben geus hadir nyium kening. Oh tadi cek Bu Haji Yoyo lamun ibu pamajikan nyium kening salaki sakali maka 70 dosa ibu morolok. Lamun salakina rada jangkung ibu neangan jojodog apa-apa rek nyium ih kedeung ih salakina pendek ibu nu dongkol eta sakali nyium 70 dosa morolok. Lamun 2 kali nyium berarti 140 dosa ibu morolok. Lamun digalentoran beak dosa ibu sadayana. Karena hidup manusia punya salah dan hilaf. Keriduan istri tergantung keriduan suami. Apa emang bener gitu ari kariduan pamajikan salah nyebut saya salaki nya bener sia mah cerewet we ka aing galak we ngaji teh mantak dengekeun ustazah kariduan nyabo pamajikan teh aya di salah ieu mah meni wani ka salaki teh mun teu dibantuan dadagangan mah moal ka bayar motor moal ka bayar listrik salaki molohak weh aya nu kitu aya nu kitu. Ya Pak mikir tuh batur mah imahna gedong kacida tuh bulurah mobilna oge mewah pisan tuh batur mah tatangga lega sawahna tuh batur mah imahna gedong kacida nya salaki RT molok hai sia kumaha tuh lah yang nurutan batur ya konaah menerima apa adanya konaah deui wae eta ibu konaah diresikoan ku salaki 25 juta tarimakeun insyaallah berkahnya ibu konaahnya ari konaah teh apa adanya alhamdulillah awas apa emang ari kunci surga ngagantung di apa? Nya di aing. Sia mah ngaji aprak-aprakan ari aing hayang nih kerek. Jam 8 geus dibalur ku autam. Salaki hayang nyium, RT hayang nyium ka pamajikan. Mama geuning pahit ya autanan. RT sok sasar-sosor kana udel. Ya kana udel pamajikan. RT teh ngaletak udalna teh mama geuning lada diapik sonan tadi geus mencok peuteui selong emang bapak rek naon padahal mah istri yang solehah mah lamun salaki geus dehem teh hidang hayang we ka surga kunci surga aya di bapana ngagantung nya karunya lamun teu dipake karunya ya insyaallah tak penting ayeuna malam Sabtu kudu malam Minggu insyaallah harus malam Senin wajib malam Salasa hayang malam Rebo butuh alhamdulillah itulah istri yang solehah kalau istri yang solehah melayani suami 1 hari 3 kali berkah digober tas cicing budak mana mah bujangan can ngarti
Kalau seserian ibu jangan. Ieu mah ka emak-emak ka bapak-bapaknya. Ya astagfirullahaladzim. Lamun salaki geus dehem nya cek, supados ibu teh ahli surga nya, panggam-panggampangna istri lebet kana surga aya dina karidoan salaki. Awas. Ulah dibentakan we salaki ke setruk deui ngelumpang kieu. Ulahnya ulah dibentakan karunya. Tinggal kalongan salaki dibentakan wae mah nya. Sok sing balager sing solehah nya. Tah insyaallah mudah-mudahan ke wengi ieu tawisan nya. Tawisan. Bararade haraneut. Lamun istri nawisan kacaroge maka pintu surga terbuka. Leres bu. Jadi ayo salaki geus dehem teh ngarti sia dehem segala boga duit sebu. Batur dehem cenah majarkeun teh boga duit henteu. Duit anu di otak ibu teh. Ibu teh sudah ijab kabul di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah berjanji ingin menjadi istri yang soleh. Kumaha tuh ustazah istri yang solehah teh? Kalau dipandang suami teh ibu teh ayeuna teh tengah peuting teh jam 8, lamun salaki mandang ibu teh suami teh bikin greget. Yang greget hayang nonjok teh kan. Sok pake uih ayeuna dan dindun dangdan hareupeun salaki teh bedakna bedak cempaka, bibirna bibir mirabella pakai eyeshadow, pakai blush on nya. Asalaki teh apa? Bade ayeuna bade mam heula cek RT teh cenah arek mam heula meh aya tanaga. Apa abdi sok wararegah wae ayeuna teh ini wagah ini karena hormon ibu berkurang. Ya Bu ya. Ibu-ibu yang kurang bergairah dengan suami ini karena hormonnya kurang. Maka sediakan insyaallah ada kuku bima dan sari rapat. Aya sesakene duit 20.000 tadi apotek lain di material. Supaya salaki bergairah, supaya suami bahagia itu ibadah. Sediakan kuku bima dan sari rapat. Arek meuli aya duit 30 deui. Meser alhamdulillah peuting teh Bu. Papa minum itunya, itu ibu ge nyebutna embebnya, embeb. Beb, minum beb, diminum ku salaki teh glek. Nu mamah atuh dieueut teh ku mamahna glek. 15 menit kemudian si Ece sing harulang. Salakina kalah minum sari rapatnya teu bisa kiihiatan. Pamajikana kalah minum kuku bima heuras. Kade atuh salah jamu nya. Insya Allah bahagiakan suami. Lamun ibu pernah disakiti suami, sakitnya di mana? Lamun pernah suami mengkhianati ibu, nyerina di mana? Jangan sampai ngadu ka indung bapak. Ibu, bapak, aku ring tulungan batin beri hati nalangsa. Ibu, bapak, aku ring tulungan batin beri hati nalangsa. Ya. Dari Thailand ke penghulu ada iklan dulu. Inilah kuku bima dan sari rapa. Ibu mau ngomong minum wae tibang karak minum datang diberi dahar. Heulang ke dahar mah balikna. Sugan aya. Aya. Tos hormati ibu. Hormati suami, awas. Pulang adek cium kering suami. Terus hormat ka salaki. Assalamualaikum, Bapak. Muset lain. Jangan begitu, hormati suami agar tidak mengkhianati kita. Betul? Pas hari lahir abdi 7 Februari adalah 1 abad NU Nahdlatul Ulama. Semua berdiri, Pajaten, Babakan, Karawang. Berdiri. Rek naon sih buat teh? Naon weh. Yang penting semangat kita di bawah bendera NU Nahdlatul. Kita semangat dalam tahlil, membaca Al-Quran. Salat kita adalah kebutuhan. Siap minjam tangannya untuk Pajaten, Babakan, Karawang. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya watan minal iman wa la takun minal hirman in hadu anal watan. Ya
lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan min dulu bunda minal hirman semua Pak inhadu alal watan satu abad NU Nahdlatul Ulama Indonesia biladi ayo nak anta unwanul faqama kullu mayyatika yawma tamihai aduh dari Abdi yo kullu mayyatika yawma tamihai yo hati wahai tanah airku yo cintamu semuanya semarang jangan halangkan nasibmu bangkitlah randa ya randa ke randa hati wahai tanah airku siap tamu dalam imanku semangat jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku yo Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di dalam dirimu siapa datang mengancammu kan binasa di dalam dirimu ya sekali lagi watan ya lal watan hubbul watan minal iman jariah buat silakan bersedekah berkah pintu surga akan terbuka yo buat Al Hidayah sedekah 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 siap hubbul watan minal iman wala takun minal iman yo sedekah buat masjid Indonesia biladi anta unwanul faqama kullu mayyatika yawma tamihai ke belakang bu sedekah sedekah ayo yang mau ke surga ya yang mau ke surga sedekah buat Al Hidayah masjidnya berkah imam pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku yo nanti ada di Facebook ya semangat nasibmu yo bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku yo cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu siapa datang mengancamku kan binasa di bawah dirimu ya duduk lagi tepuk tangan iya pintar tepuk anak soleh Alhamdulillah Alhamdulillah itulah singkat dan padat semoga menjadi keberkahan subhanallah mepet ya Pak DKM mohon maaf ya karena waktunya tadi mepet insyaallah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita amin setelah selesai laksanakan sholat asyar mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain acara amin amin ya Allah ya Rabbal alamin insyaallah saksikan kami masih di 18 Februari di Bapak Ujang Takhir Kemedag Karawang akan berada di Cibuaya kembali muter di Cibuaya ente bosen neng ente bosen teteh wios yang penting menjadi ilmu yang bermanfaat amin be tos di aina kapin tong ngecewakeun salakinya awas siap malam ini dengan kuku Bima dan Sarirabat siap alhamdulillah tantang suami betul iya mah osok wabi ngalayanan salaki ngan abi mah dari nyalik sik salakina teu bogan bui urang asok ge we ngeucan Pak ngeucan Pak komo ngalayanan salaki meuli bari kerek tajong Pak pamajikan kitu mah ulah bari kerek nya oci alhamdulillah ulah bari kerek nya komo bari nyalik sik nya teu kenge nya
gairahkan suami ulah kos kedebong palit ngajadogwenya pakai gaya mudah-mudahan suami berkah betah di rumah. Jangan sampai terjadi ya Coci ya. Jagalah hati jangan kenodai, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah suami Coci jangan kau bohongi, marahnya suami murkanya ilahi. Jagalah istri Pak RT jangan kau hianati, harumnya istrimu harumnya bidadari. Jagalah suami jangan kau bohongi, suami minta kawin lagi, ibu ikhlas hati. Salaki hayang sayur sop anu panas di bumi bosen ti isting diizinan moal boga dua dibere doa moal. Mun salaki hayang nyandung enggal-enggal gera didukung, bere doa bere modal sangkan salaki bahagia. Rek dibere doa moal, diizinan moal, dibere modal moal. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Salaki yang gaduh dua, insya Allah pada di pasian madu apa di pasian naon? Modar sih teh, tong macem-macem teh. Kayak boga dua diraracunnya ribu gitu Kang Zon. Toslahnya yang penting satu bidadari kita adalah insya Allah istri yang saleha. Alhamdulillah. Punten ya Bu, kedap di punten. Wayahna ini karena mepet waktos ya Bu. Yos, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tos di majelis taklim dimanapun di Pajaten, Babakan Karawang, Ibu Kakarawang, kemana-mana pokoknya ngaos. Ibu pengajian alhamdulillah datang. Anu ulah sombong. Di pengajian memboga kalung, gelang, ulah sok pamer-pamerkeun teh kenging. Dosa. Tutupan ya Bu, ditutupan. Ieu mah pan bedanya karak make gelang hayang kanyahuan. Tolal badru alaina min thaniyatil wada, wajib syukru alaina mada'an lillahi da. Eta nu beunghar make emas make koroncongan, eta nu belad itu tah candi pel cenani ih cengkom ieu candi pel candi sapuan cek nu malarat teh boga emas doakeun ku aing sia leungeuna kengkong sia. Entah punya emas jangan sombong, nu teu boga emas di rumah aya Mas Udin ya, Mas Tugimin, Mas Budi, emasna bisa hitut eta mah nya. Puting-puting dimangpaatkeun emas ibunya, nu teu boga emas ulah iridang nggak boleh ya. Gunakan hiasan ini untuk penghias diri saja. Alhamdulillah. Lamun butuh dijual. Alhamdulillah. Capek teh Bu? Capek teh Bu? Capek nu di luhur nu capek mah. Nu handap mah nya Bu ngahep-hep wae. Alhamdulillah engke peuting nang tangan we di dieu mah. Engke peuting cenah Bu mangga. Alhamdulillah. Abi regreg sama bunda ya, alhamdulillah bahani subhanallah regreg Pajaten bisa semarak seperti ini, Babakan Karawang alhamdulillah. Tos laksana nama Ibu Guru Tutinya manggil Bu Haji teh kemarin ningali bunda cenah hayang manggil alhamdulillah ngancek abdi teh Bu Haji abdi mah paket aya terbangan aya gabus ante Bu Haji we nyalira. Bu Haji we nyalira kajeun nyalira ge ieu alhamdulillah. Ngan adi pangaosan mah ya Allah banyak godaan. Laras teu di majlis taklim loba halangan. Yang penting suksesna Isra Mi'raj tadi nyariosna ibu sing nyaah ka ustazah. Saya tidak mengajarkan kitab karena waktu. Ibu bisa maca kitab gundul bisa. Basat ibu bisa teu maca kitab gundul. Anu gondrong? Oh, muka-muka kitab? Muka-muka kitab teu bisa, tapi insya Allah yang membacanya ustad dan ustazah ya Bu. Sing nyaraah kade jakatna anu garadu sawah sing mucekil hasilna amin.
rata-rata ka pengajian datangana sok saeutikan tu cara ka organ tunggal kolot budak rata-rata ka pengajian datangana sok saeutikan teu cara kajaipongan bapak-bapak pangpayuna rata-rata ka pengajian datangana sok saeutikan teu cara odong-odong nene lompatan di pengajian hawana tunduk abari hate teparugu mikiran pangabutuh hirup teh ripuh jeung ripuh ulang cerik tadi jeung cerikan hati malang sumarean hate malang Bapak RT anu mana Bapak RT enggal kapayun Bapak RT anu mana Bapak-bapak RW anu mana Bapak-bapak RW anu mana Bapak RT abdi hoyong kenal Bapak RT kajen teu nyawerge enggal kapayun Bapak RT Bapak RT eta anu mana Bapak RT eta anu mana Bapak RT RT bolot anu mana RT bolot anu mana RT bolot anu mana RT bolot anu mah RT bolong anu mana RT bolong RT bolong anu mana RT bolong anu mana enggal kapayun geus ge RT bolong mah geus beurnya geus alhamdulillah terima kasih RT bolong mudah-mudahan berkah alhamdulillah alhamdulillah candanya untuk menghilangkan ngantuknya serius mah aya di majelis taklim ngaji kitab mah aya di majelis Bu Haji Yoyoh mangan kolaborasi naon parasi kolaborasi nya dengan nada dan dakwah sekali nanti panggil dengan gambus modernnya ya hajat ibu menjadi hajat barokah kade ulah ayah hajat insyaallah aya kemaksiatan awas ya Bu Lurah ya tidak boleh hajat ada kemaksiatan hajatnya lebih berkah saya Bu Haji Yoyoh menyediakan saweran islami gambus modern nada dan dakwah asyifa berkah alhamdulillah ibu panitia mana punten acuk biru lah sadayana punten kapayun acuk biru ya panitia mana panitia so, ya biru dongker aja biar kelihatan mangga di abdi aya oleh-oleh ya Bu manawi kersa mangga tidak jadi ya Bu tidak jadi masalah ada kalender insyaallah namanya nama abdi di sana ada kalender mana teh mana kalendernya iya silakan baju biru biar kelihatan iya kayak diberek lah barokah yuk kita bersolawat dengan solawat Jibril ya Israel bagikan hanya minta Rp10.000 untuk sodakoh yatim karena di rumah ada 169 yatim ada janda 69 janda mudah-mudahan harta ibu menjadi harta berkah ada kalender di abdi fotonya alhamdulillah ada foto HP-nya kalau hajat butuh mangga silahkan di WA dan telepon silahkan ya 10.000 satu sodakoh aja alhamdulillah hapunten DKM hapunten para panitia insyaallah mudah-mudahan artosna tambah berkah dicandak sayang dicandak kardusna sok sallallahu ala Muhammad mangga mudah-mudahan prayogi
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kamu doa sah, doa panitia. Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. ya habibi, Yuk bersalawat tuh terakhir bertemu. Ya nanti kita bertemu di Cibuaya ya. Bersalawat ibu, bersalawat. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, Ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Terima kasih atas perhatiannya. Masih banyak tentang siksaan Allah, tentang azab Allah, tentang surga dan neraka, munkar dan nakir. Namun waktu yang memisahkan kita, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Bunda, terima kasih Ibu Tuti, berkah semuanya para panitia, Bapak RT dan RW. Semoga Allah limpah ruahkan rezekinya yang lebih berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.